Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepang deui sareng bapaknya dina pengajaran bahasa Sunda. Bingah pisan. Bapak tiasa tepang deui sareng hidep ya, nu karasep, nu garelis di kelas 12 IPS 2 ya. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah Pak. Nya eta pisan anu dipiharap ku Bapak. Bapak ge alhamdulillah sami sehat ya. Katinggalna sadayana nuju bingah ya. Nuju semangat ya. Teu aya anu stres, seur pikiran teu aya nya katinggalna mah. Sate acan urang ngawitan, urang ngadoa heula sasarengan nya. Ayeuna hoyong dipingpin ku KM heula ya. Mangga Sandi ya, pingpin heula doa. Mangga Pak. Sidakep. Satacan orang ngawitan diajar, hayu orang ngadoa di namana sewang-sewangan. Ngadoa di kawitan. Rengse. Ya, hatur nuhun Sandi nya. Ayeuna ku Bapa di absen heula ya. Nur Fitri aya? Aya Pak, hadir. Alhamdulillah. Sugi aya? Aya Pak, hadir. Sandi aya? Iya Pak. Taufik? Hadir Pak. Hadir. Alhamdulillah kata Wisna sadayana hadirnya sarumping. Nah, ulah hilapnya hidup oge kedah ngabsen di Google Classroom nya. Di Google Classroom Bapak tos nyayogikeun absen dina Google Form ya. Jadi ngabsennya 2 kali tadi langsung sekarang dina Google Form ongkoh ya. Ya Pak. Nah, ayeuna sate acan urang ngawitan, ayeuna Bapak gaduh kuis kanggo hidep. Nah, ieu kuisna teh cenah. Sedapnya. Tah. Judulna teh Rusiah angka jeung karakter jalma ya. Di Rusiah teh rahasianya. Nah, ayeuna hidep sok pilihnya hiji angka. Sok ti Nur Fitri heula pilih angka sabaraha we? 4. 4 cenahnya. Sandi angka sabaraha? 52 Pak. 2. Sugi? Abi hiji we. Berarti Taufik sesana nya? 3 ya. Nah, ieu angka teh ngalambangkeun karakter hidup cenahnya. Nah, ayeuna urang tinggal cobanya. Karakterna kumaha sih angka eta? Tah, anu milih angka hiji saha? Abi. Nah, anu milih angka hiji cenah. Karakterna teh romantis ya. Asik. Ya, sanes rokok makan gratis sanes ya. Oh. Romantis. Anu kadua, saha anu milih kadua? Abdi Pak. Sandi, Pak Sandi. Anu urang tinggalnya. Sandi kumaha sifatna teh? Wah, hebat mah. Amin. Calakan, cerdas, pinternya. Laras. Anu katilu saha? Abi. Oh, Taufik. Urang tinggal ya. Katilu. Oh, agresif. Agresif dina naon? Abi mah cicingan, Pak. Laras teu Taufik. Pak tukang tonggong ieu mah. Nah, agresif dina hal anu positif ya. Agresif maca buku, agresif ngedamel tugasnya meureunnya. Wah, mun kitu mah wios, Pak. Nah, Amin. ayeuna nu kaopat Nur Fitri nya. Mohon Abi Pak. Naon ya? Urang tinggal ya. Pak gede ambek. Waduh, laras teh ya.
Ya Pak, si Fitri mah gede ambek Pak. Aduh. Tapi diciritan wae Pak. Galak gitu. Mudah-mudahan tentunya. Ya, cenah eta ya. Duka laras henteu namanya, ieu mah kenging kuis ya. Sanes kenging Bapak ya. Tah eta ya eta mah hiburan ya, kuis di Bapak intermezzo ya. Nah, ayeuna Bapak bade naros ya. Minggu kamari ya, urang teh diajar naon? Anu emut. Minggu kamari teh urang diajar teks bahasan tradisi Sunda ya. Sunda. Cobi Sandi ya. Hiji weh, sebatkeun hiji contoh tradisi Sunda. Pami di abdi mah Pak aya 7 bulanan. Jadi pami anu nuju ka kandungan 7 bulan teh sok diibakan ku cai 7 sumur, kembang 7 rupa gitu we Pak di dieu. Diibakana iraha tah wengi siang. Di dieu mah biasana siang-siang we Pak, da kena teh entos teh bakal aya ngarujak 7 rupa. Oh, gitu. Iya, terus anu sanesna aya Iya, abdi mah aya hajat buruan eta lebet teu, Pak. oh, tiasa pisan laras eta ge nya hajat buruan buruan. karena tradisi Sunda ya. Anu sanesna Di abdi mah peresmian Pak. Tri, Muludan, pami muludan teh aya tradisi. muludan. Nah, muludan teh gabungannya antawis tradisi Sunda sareng Islam ya. Taufik. Di mana atuh Pak? Pawai obor. Oh, kamarinya Kota atuh Pak. Oh, di Bandungnya. Pawai obor biasana Muharram kamari. Mohon kamari hiji Muharram. Mohon. Tege tiasa lebatnya sadayana ge tradisi Sunda. Alhamdulillahnya hidup sadayana tos palintar tiasa ngawaler patarosan Bapak ya. Jantan ayeuna ya kumargi hidup tos tiasa ngawaler patarosan Bapak ya. Ku Bapak baris dipaparin hadiahnya. Tah ieu hadiahna teh. Buku ya, kumpulan sajak ya. Kanggo hidup berarti opatnya. Ieu hiji mah contohnya. Ya. Aya opat di kelompok Bapak ya. Nuhun Bapak. Pakedah masihan opat gitu ya. Upami 30 muridnya 30 kasihan sadayana ya. Bapak Sultan. Amin, amin, amin. Nah, kamari teh urang parantos diajar teks tradisi Sunda ya. Nah, ayeuna salajengna dinten ieu ayeuna urang diajar carita pantun ya. Ayeuna urang aosila kompetensi dasarna ya. Katinggal teh? Katinggal Pak aya. Cobi Sandi aos baca. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis isi, struktur dan unsur kebahasaan petikan carita pantun. Tah etanya urang baris diajar ieu nya. Naon cenah kompetensi 3.6 tekadah diemutan nya. Eta mah urusan Bapak ya, bagian Bapak. Yang penting mah ayeuna diajar carita pantun ya. Tujuanna ieu. Nah, janten urang midamel hiji hal naon wae kedah gaduh tujuan ya. Mapah kedah gaduh tujuan. Upami teu gaduh tujuan ya. Nyasab gitu nya ka leuweung ka sawah. Nah, janten urang gaduh tujuan ya. Nu kahiji menganalisis pola atau struktur teks carita pantun dengan benar. Anu kedua menganalisis unsur intrinsik carita pantun. Anu katilu menyimpulkan isi carita pantun dengan baik. Nah, eta ya tujuan pengajaran urang dinten ieu ya. Tah ieu
tiasa wae patarosan ieu teh aya dina mana hidup naon sih carita pantun teh kawas kumaha gitu nya. Terus benterna sareng pantun bahasa Indonesia naon gitu nya. Mintonkeunana kumaha sami teh sareng dongeng. Nah ieu ku Bapak moal dijelaskeun ayeuna ya. Nah, ke sapakartos hidup lalajo video ya. Jadi hidup bakal uninga ya bakal apa anu kumaha carita pantun teh ya. Nah, ayeuna langsung bae ya. Bapak bade nayangkeun tapi mintonkeun ya. Teks video ya, video carita pantun ya. Sekedap urang tayangkeun lah videona. Mangga hidup ya. Tongton sing saregep ya. Ulah malaweung. Kedap, nah, ieu videona katingal. Katingal, Pak. Iya. Kedap, urang ageungan. Pak kirang ageng Pak, sonten Pak. Mangga. Oh, beda aya awewe dirinya. Saha nu ngintip di luar? Saha di luar? Nya eta paman aya kebonan. Cek paman aya kebonan kieu dina haten. Aduh, ngeunah teuing jadi raja cenah nya. Jadi raja. Itu Bang. Majikan gua. Apanaha? Bro dipatung aya di tengah imah. Oh, imah tuh. Pamajikan reunu. Nanging kumaha pijadian anak kumaha pijadian anak. Kumaha pikalunggareuna alah. Renyohna eta mah ieu mata kapele teh renyohna. Dinya yang permana di Kusuma nyampeurkeun. Saha? Ya Kak Barmawijaya tapi karena paman aya kebonan. Ai paman ujuk naon cenah nun. Paman aya kebonan atanapi ieu Barmawijaya teh reuwaseun kabina-bina. Atoh yang ngintip nya. Teu cenah Gang. Ulah sok kitu. Da kaula geus apa? Kaula mah apal pan gaduh aji sabta pangrungu teh. Tong boroning utek tong roh godog, nya eta. Tong boroning utek tongo roh gogodongan. Hate manusia nyarita apaleun Barmawijaya eta paman aya keboan tanapi eyang permana di Kusumah mah. Hebat luar biasa. Anjeun hayang jadi rajanya cenah kitu. Itu pisan-pisan ulah sok bohong. Adil-adilna raja baheula. Rap cenah asal bisa ngolah rakyat. Nah, namun rakyat aya panyawat-panyawit itu ini maneh kudu tanggung jawab. Tanggung jawab ya mah. Atuh tina kituna ieu paman aya kebonan atuh pisan. Ayeuna kula jadi raja teh cenah kitu dina hatena. Semureuwas jeung atoh reuwas na katohian atoh bakal jadi raja. Eta itu dipilih cenah tah mah. Hayang sorangan ku hayang permana di Kusuma. Atuh tina kituna lajeng we kumaha kajadianana. Ieu Barmawijaya lumpat ka karaton. Yang permana di Kusuma leungitan pelebirang tanpa karana jang
elek anjeunna dek tapak berata di Gunung Padang, suku Gunung Padang. Tapak berata di Gunung Padang. Nyata badang ngajang janten Pandita Ajar Sukarsi. Atuh anu geulis dititipkeun nyata ka Parmawijaya. Kubah kejadianana. Tah kumaha Mang Ayi? Mangga eta tah. Ampun teuing tabateuy. Dasar Parmawijaya Raja Nusaraka. Nya. Teu sapratos nyaeta yang Permana di Kusuma. Panyawat-panyawit di ditu ti dieu seueur kan aya kapungkur mah. Mun aya panyakit teh loh teh para resi teh dikumpulkeun. Kumargi Diwara ngadoa. oh Aya nama kiai gitu nya. kiai Ngadoana teh bageul mah para resi keneh panggil. resi leres pisan Mang Ayi. Salajengna Mang. Salajengna ieu Parmawijaya anjeunna ngadangus penting bawa ning angin. Kolepak bawa ning beja. Beja apa beja rahaya teh saparona ampir nyaeta proka yang Permana di Kusuma. Tapi ka Pandita Ajar Sukarsi. Ya serius pamasian disebut Ciamis ya, Wak. Ieu teh Ciamis ya, Wak. Salajengna ieu amarah kawanan kekrot ka bina-bina ieu Parmawijaya. Ya dirinya ngutus Paman Patih atapi gula-gula. Saha teh Mang? Parmawijayanya luka karena cumeluk ti kajauhan gantawaan ti kaanggan. Nya calukan. Aya cenah ka dieu gulang-gulang. Ukami rek diutus wayahna. Cenah ceuk beja aya. Nyaeta nuaran Pandita Ajar Sukarsi nu aya di suku Gunung Padang. Cikan geura teh angku aja mangga cenah kula. Nya gancang carita di teh. Kurang teo. Atuh di dieu eyang Permana di Kusuma nuju ngadidik ngati. Para catrik sadaya di pasihan ilmu kasundaanan. Ini ilmu kasundaan. Kumaha ari Sunda nu sajatina. Kumaha Mang? Tah eyang Permana di Kusuma di dieu anjeunna ngadidik ngatiku bahasa Sunda nu merenah. Cingkah. Asep menak nyata para catrik sadaya. Satu tanah anjeun ngaku kurang Sunda ye Sunda naon atuh eusina jeung naon artina. Sunda teh naon gitu nya. Cikan ku hidup talaan. Ampun cerita tacam tiasa ngawaler cenah kula. Malum barudak ora kene atah kene gitu nya. Mangga weh eta mah salira pangersa geura pedarkeun. Ari didikan tina Sunda teh hiji kudu leuleus jejer liat tali luhur kandungan lair aisan bae dituna asak hampuraan. Ulah cawadan jeung geureuhan mun ngadek sacresna nila sacrasna. Mun nyaceknya namun teu ceunteuna. Jujur teh eta teh. Dibarenganku nurani. Nya nurani. Ari nurani mah teu bisa dibohongan. Bener. Nya Nyunda nu aya dina ieu beting kolbu nurani ayana. Tah hidup hiji kudu bener bager cager jeung pinter. Ceuk kolot mah kudu nyeni nyunda nyantri nyakola. Geuninnya. Nyakola zaman ayeuna mah teh. Nyakola nyantun. Eta sloganana teh kitu cenah obung ceuk buru simkuring ge ceuk buru ngaji. Lamun nyeni tang tu bener. Lamun nyunda tang tu bager. Lamun nyantri tang tu cager. Lahir batina. Lamun nyalu. Lamun nyakola tang tu pinter. Janten urang Sunda mah kedah nyeni, nyunda, nyantri, nyakola bener bager cager pinter. Tapi ulang kabalingar tapi dah Jadi ceuk buru ngaji. Akur sapuk Mang Ayi sapuk. Tah kitu harta
tina ulasan Asia jeung dedehan terapkeun lamun anjeun ngaku urang Sunda nya tatangga beunghar nuhunkeun alhamdulillah disirikeun nya disirikeun sabab geus naon geus diwengku geus ditingker ku silih asa silih asi silih asu beraku teu dipake hei apaan cenah Mang Haji zaman ayeuna mah cenah mabuk jelema teh ya sok loba anu panas baran tatangga meuli kulkas gering manehna panas tiris tatangga meuli motor manehna panas tiris tatangga meuli mobil manehna panas tiris tatangga nyandung mah pamajikanana panas tiris salah jeung tah lamun ngaku urang Sunda bener-bener nya eta anjeun kudu ulasan asian jeung dedehan bener-bener ulah rek sirik pidik jahil kania yang ngupat simuat durupak ngahak barang batu kecapetan kitu mah ya Allah tukang pantun aya kitu nah ampun teuing sumangga kanya resi estu di estokeun pisan atuh nuju leres-leres atana pinuju gunung catur saha anu di luar nyaeta utusan ibu janten ratu kemarin atiru jadi raja sampurasun cenah ulah rampes anak hayang turun 10 salah jeung mah 10 anak hayang turun 10 mai hiji tinggal salapan cangkang sina namun urang tos parugu urang ulah dibeng batang kawin we lah akur ulah-ulahan beng batang kudu akur jeung batur sambung aku dipetus Tah etanya nembe contoh ya video carita pantun. Kadangu teu sorana? Ada kuping Pak. Alhamdulillah ya. Nah, ieu mah mung potonganna wungkul ya. Da ari aslina mah lami nya malah kapungkur mah. Dugi ka subuh ya, tos wayang. Nah, carita pantun anu nembe teh judulna Ciyung Wanara ya. Situsna ya atanapi tilasna aya di Ciamis ya. Saha anu kantos ka ditu? Ka situs Ciyung Wanara di Ciamis. Acan Pak. Acannya kita ke Ciamis ngalangkung. Nah, kadinya mangga emang di Kakang Kamulian ya. Ayeuna patarosanana ya. Naon Pak? Manfaat diajar materi carita pantun ya umumna mah naon sih manfaat diajar bahasa Sunda ya. Ai bahasa Sunda tiasa go internasional teu? Nah, jawabanana tiasa pisan ya. Seueur contona ya anu ahli bahasa Sunda tiasa go internasional ke luar negeri ya. Contoh Abah Asep Sunandar ya. Uninganya Sugih. Sunandar saha? Dalang Pak. Nah, dalang wayang goleknya eta sering mohon sering ngadalang ya manggung di luar negeri ya. Ayeuna mah diteraskeun ku putrana ge sami sering manggung di luar negeri. Atuh contoh anu caket nya ieu mah lanceuk tingkat Bapak Kang Adit ya. Ahli naskah kuno ya. Eta tiasa ka Perancis ya. Nah, eta buktos bahasa Sunda teh tiasa go internasional dan bahasa Sunda teh saur sandi teh mah henteu ngotok ngowo nya. Ngotok ngowo teh ku ulun teu gaul. Janten bahasa Sunda ge gaul ya. Tah kitu ya eta manfaat diajar bahasa Sunda ya. Teras nah, ayeuna Bapak bade naros ya. Ngeunaan video anu nembe ya. Nur Fitri cobi ya. Naon anu katingal tina video tadi?
Aya naon wae anu katinggal ku Fitri? Ayah Raja tadi itu kan. Itu sanes Pak. Mohon Raja Pambuka. Teras Sugi. Anu katinggal tadi aya naon? Aya alat naon? Alat musik naon? Oh, alat musik na. Mohon. Kacapi sanes eta Pak. Teras ya, kacapi ya. Teras aya oge jalmina nya eta juru pantun ya. Teras Sandi anu katinggal kadangu ku Sandi tadi naon bae? Anu katinggal ku abi mah bieu teh aya nu mantuna apa anu nganggo iket ningan. Teras aya kacapina. Teras aya si mantuna teh nganggo mic tadi mah. Teras aya anu mairanana tapi teu dilalajoana, teu ditinggalkeun ngan kadangu we hungkul tadi teh da bari ngobrol geuning anu mantuna teh. Wah, laras berarti hebatnya. Ye Sandi berarti gemetnya, teliti gemetnya. Taufik. Jadi Taufik ya. Anu katinggal tadi naon wae anu kadangu dina video tadi. Anu katinggal mah aki-akinya teteh. Oh. Bapak aki-akinya. Ya. Aki juru pantun. Aya anu ngalok. Oh. Aya anu ngalokan. Aya nya sabari kacapi nganggo mix ya nama. Itu ada mah podcast eta teh Pak. Mik nama mik podcastnya. Nya. Bi. Anu ada mah podcast. Nah, artosna eta carita pantun ge gaul nya. Eta pasti ganana. Gaul. Tak kadangu deui Pak anu Taufik kadangu tadi tokohna saha wae? Tadi teh Wijaya Kusuma kitu Pak. Mohon Prabu Barja Wijaya Kusuma ya. Dan nembe teh teras pisan saur Taufik ya. Aya juru pantun, aya mik, aya kacapi, tokohna ya. Oge sebatkeun ya. Ayeuna Bapak bade naros sateu acana aya nu kantos lalajo teu carita pantun. Nembean Bapak abi. Nembe tadi. Nembe tadi. Mohon. Nyariosna gancang nyapanya carita pantun teh. Oh, mohon. Eta teh jaba ditalar ya. Nyanyi sanes. Teras aya nu uninga teu ya. Carita pantun teh eusina naon sih? Carita sejarah sanes Pak. Zaman baheula Pak. Sejarah. Teras ya, mohon. Eusina teh dongeng ya. Oh, dongeng. Mohon. Tapi kedah nganggo kacapi panya carita pantun teh. Oh, mohon ya. Biasana nganggo kacapi ya, saputing jeput ya. Tah eta ya, hidup atos ya lalajo nonton carita pantun ya. Atos oge hidup ningal ya. Analisis aya naon wae dina video carita pantun teh ya. Nah, salajengna ayeuna ku Bapak dibagi kelompoknya. Nah, kelompok kahiji Sandi sareng Nur Fitri. Kelompok 2 Taufik sareng Sugi ya. Aya 2 kelompok ya di catat ya di serat di kelompokna pilih hilap ya. Mohon Pak. Enggak, ayeuna. Nah. Ayeuna Bapak gaduh ringkesan ya. Atanapi ringkasan carita pantun ciung wanara anu nembe. Nah, sami nya anu dina video sareng dina ringkesan ieu sami ya. Judulna Ciung Wanara. Ya. Mangga ayeuna kusadayana diaos heula ya, dibaca ya, di ringkesanana ya. Mangga ku Bapak dipasihan waktos ya. Pami tos beres slide ieu lajeng kana slide salajengna ya. Mangga ya, diaos.
Atos? Tos, Pak. Atos, Nah, Pak. lajeng. Kedua. Tos, Pak. Iya, mangga. Atos, Pak. Tos. Nah, lajeng nah ieu nu panungtung ya. Tos, Pak. Tos ya. Nah, ieu ringkesan carita pantun Ciung Wanara. Anu aslina mah panjangnya. Nah, jadi moal mungkin ku Bapak dipasihan anu aslina ya, panjang pisan ya. Nah, ayeuna Bapak tos ngabagikeun format analisis unsur-unsur intrinsik dina Google Classroom ya. Mangga aku hidup di download ya. Teras ya, per kelompok. Nah, dieusiannya aya tabel ya, analisis unsur intrinsik ya. Mangga dianalisis ya, temana naon sih? Ieu carita pantun Ciung Wanara teh ya. Tokohna saha wae? Teras galurna kumaha? Amanatna naon? Gitu ya. Terus latarna, settingna di mana sareng iraha. Atau di downloadnya di Classroom. Mangga nama per kelompok ya. Mangga di analisis ya. Upami aya nu teu kahartos mangga teruskeun ke Bapak ya. Mangga ku Bapak di pasihan waktos ya. 5 menit lah. Kirang langkung. Oh iya, terus Bapak oge tos nge-share bahan ajarnya materi ya, carita pantun dina Google Classroom. Mangga di-download ya, bari diaos lah ya. Ya, ayeuna ku Bapak dicek heula coba Sandi. Mana Sandi? Abdi Pak. Ah, Sandi ya. Atas aya formatna. Atos Pak aya. Mohon. Sandi teh sakelompok sareng tadi teh. Sarang Petri Pak. Oh. Sarang Abdi Pak. Ya, mangga ya. Duaan sasarengan di damel. Kumaha Sandi aya masalah teu Fitri? Teu Pak nuju badanten nang toskeun sareng Fitri. Mohon tiasa mangga badanten di kolom chat ya. Mangga tapi di grup WhatsApp ya. Antos disayogikeun ku Bapak bisa badanten. Sugih atos di download formatna. Atos Bapak. Hanya aya masalah teu?
Saya Pak nuju analisis lah. Alhamdulillahnya. Ya Pak nuju diawas. Topik sami ya. Materina oge ayanya topik pasti downloadnya. Nah, Classroom. Mohon Pak. Cobi ayeuna ku Bapak dicek ya. Nur Fitri tas beres? Sarang Atas Sandi. Pak. Mohon ya Teh. Atas, Atas wah Pak. hebatnya. Tas beres. Ya ku Bapak kasihan waktu 5 menit. 1 menit. Alhamdulillah. Itu palintarnya. Main beri Bapak reus lah hidupnya. Taufik, tas beres sarang Sugi. Beres atuh Pak. Wih, Pak. mantap, hebat lah. Ya. Oh, kaina ku Bapak ditaros ya. Di kelompok hiji heula ya. Cobi kelompok hiji Sandi sareng Nur Fitri ya. Kinten-kintenna inti carita ya. Tina carita pantun tadi naon? Inti carita nate nyaeta nyaritakeun kahirupan Ciung Wanara Pak anu kapungkurna teh dipalidkeun ku naon disebut nantinya ada sanes indung tere panginten ya teh si Ciung Wanara teh ditukeran ku anjing basa nuju orokna teh gitu Pak. Terus dipalidkeun ka Pandaku Aki sareng Nini Balangan Terang. Terus diurus nepi ka badag. Tadi dinyata kan dipalidkeun teh jeung endog si endog teh jadi anak hayam eta teh diadukeun sareng Raja Galuh nya eta bapana sabab menang jadi we raja kitu Pak inti nama da singkat nama ya berasnya eta ya temana ya di hidup tos tiasa yang analisis tema ya janten anu dimaksud inti carita teh tema ya. Terus Nur Fitri tadi tokohna saha wae dina carita pantun teh? Tokohna teh Pak Ciung Wanara. Mohon. Sifat nate atau karakter nate sabar, pinter, terus teh gede wawanen geningan Pak. Ya. Terus aya oge Prabu Brahma Wijaya Kusuma Pak. Eta mah jahat. Jahatnya. Terus aya oge Dewi saha tadi teh Dewi Pangrenyep tong ditelepat Pak. Eta mah sami Pak eta oge jahat. Hiji deui Dewi Naganingrum Pak. Ieu mah protagonis sabar geuning. Sabarnya aya. Terus aya Aki tadi teh Aki Lengser. Kumaha eta? Eta mah resep nulungan ka sesama teh. Bageurnya eta mah. Bageur mohon. Terus oge aya saya Hariang Bangga ya Pak. Bangga. Mohon Hariang Bangga. Eta mah teu narima kenyataan jahat. Eta mah gede ambeknya eta mah. Jika tadi Iya. Terus ayeuna ka kelompok 2-nya Taufik galurna kumaha? Atanapi Sugi. Ngapa galurna teh nganggo galur maju. Maju Pak. Kan abi mah rempet Pak. Nya eta mah sarangnya. Berarti terus settingna di mana? Settingna teh di Geger Sunten, di Leuweung, di kerajaan. Kerajaannya. Terus kinten-kinten waktosna irha eta.
Di zaman iraha. Dina zaman kerajaan Pak. Pastinya. Zaman kerajaan Pak. Pastinya upami tempatna kerajaan, waktu nage zaman kerajaan. Kinten naon anu tiasa dicontoh ya. Tina carita pantun Ciung Wanara. Ulah goreng hate ka batur. Ya. Teras kudu sabar dina nyang hareupan cocoba gitu, Pak. Ya, anu goreng hate teh tadi Dewi Pangrenyep Pangrenyepnya. Ulah timburuan ulah timburuan. Nah, eta. Kopi, Pak. Tina timburuan janten timbul kasus masalah ya. Nah, saminya ai ulah timburuan bade istri bade pamegat saminya namanya. Ya, kanggo dua anak. Tah, hebatnya. Nah, hidup tos palinter tos tiasa ya. Analisis tos tiasa nyebatkeun unsur-unsur intrinsik carita pantun ya. Hebat alhamdulillah ya. Nah, ayeuna cobinya Bapak hoyong naros. Kinten-kinterna carita pantun Sunda sareng pantun dina Indonesia benten teu? Matadapi sami. Benten pisan, Pak. Mohon Sandi, kumaha cobi? Kami pantun dina bahasa Indonesia mah Pak anu opat jajar ningan anu jalan-jalan ke kota Paris lihat gedung anu kalaritu nih Pak. Kami dina Sunda makan geuning ngagulujur ujung panjang kieu siga paragraf dina bentukna gitu Pak. Sakatarang abi mah leres ya, Sandi saur Sandi ya. Memang leres ya. Benten pantun dina bahasa Sunda benten sareng pantun dina bahasa Indonesia ya. Pantun dina bahasa Indonesia mah anu sapertos tadi ya. Pami Sunda teh mah sisindiran lah ya. Contohna nya dina TV sok aya geuning nya. Dina acara Facebooker ya. Masak air biar matang nanya. Matangnya di dalam panci. Hei Sapri, lu jangan so ganteng. Muke lu kayak nah ya, mau disebatkeun lah nya. Kayak mujair. Nah, sok goreng tungtungna ya, apa? Dewasa sebatkeunana ya. Tah seperti itu pantun Indonesia mah. Anu masak air ya, contohnya dina TV ya. Itu pamidina Sunda mah sisindiran. Ai pantun dina Sunda mah anu sapertos ditonton ku hidup tadi ya, dina video maksudna dongeng anu di haleungkeun ya. Bungi jeput ya. Nah, janten eta kacindekanana atanapi kesimpulanana ya. Carita pantun teh sapertos kitu ya. Oh ya. Eueuh geuning waktos nanya paratos TRSF geuning. Ya. Ah, ayeuna ku Bapak dicekapkeun sakieu bae ulah hilap ya. Minggu payun ya. Masih materi carita pantun. Mung bentena minggu payun mah ya. Urang mengkreasikan carita pantun janten bentuk penampilan gitu nya. Mangga siap-siap weh ya. Masih kelompoknya masih ieu sami nya dan disiapkeun ya. Kanggo minggu payun ya. Sakitu bae ti Bapak sate acan ditutup ya. Urang ngadoa heula. Mangga ayeuna mah hoyong ku sugih dipimpin doana ya. Mangga kanggo nutup pembelajaran, mangga urang sesarengan ngadoa di nama masing-masing. Ngadoa dimulai. Rengsek. Atur nuhun sugih ya. Ya. Sakitu bae ti Bapak ya. Atur nuhun, mudah-mudahan aya manfaatna. Tepang deui minggu payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.